pamirsa, ieu deui sareng abdi Larasati Yulia Adili jeung sareng rerencangan abdi Zahra Aulia dina program Warta 3. Enjing-enjing urang bade ngabahas salah sahiji tempat anu favorit jadi kareueus bangsa Indonesia nyaeta Surya Kencana. Mohon pemirsa kanggo laporan langsung di sababaraha tempat simkuring tos aya sareng rekan urang Andri jeung Raka ayeuna langsung ngalaporkan kaayaan di dinya. Hayu urang salam ka Andri jeung Raka. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing Zahra sareng para pamirsa di bumi. Ayeuna abdi aya di Surya Kencana Bogor, di mana suasana enjing ieu kancinda refreshing ku seueurna pengunjung anu datang. Pikeun ngarasakan nikmata kuliner di Surya Kencana. Sakumaha urang terang Surya Kencana merupakan tujuan wisata kuliner sarta oge loba toko anu ngajual rupa-rupa perhiasan. Wilujeng anjing, ibu tiasa terang nami sareng ti mana? Nami abdi. Nami abdi ini abdi tos di pasar. Kumaha kesan mungaran anjen nalika sumping ka Surya Kencana? Abdi nambayan sumping ka Surya kan. Naon tempat favorit anjen di dieu? Belanja. Naon sababna saderek milih Surya Kencana jadi tujuan belanja? Muhun abdi tujuan ke belanja sembako. Hatur nuhun ibu, abdi siap nyandak waktos di handap ieu laporan kuring di balik dieu ka studio. Hatur nuhun ka Andri anu langsung ngalaporkan kaayaan di dinya sapertos anu terang. Surya Kencana salah sahiji kuliner sajarah kalayan rupa-rupa kadaharan anu cocok kanggo tung sareng keluarga. Pamirsa, aya Andri bakal nawa urang ku tempat salajengna. Halo, wilujeng anjing, Dupi abdi tiasa terang nami sareng di mana? Ujung anjing abdi Andi, yo rencengan abdi ti Bogor oge. Naon tujuan anjen sumping ka Surya Kencana dinten ieu? Kami ngahanja datang pikun moro foto sebab tempat ieun sur tempat anu sae sareng leres-leres yen seragam balik salinan utursa susana oge tenang. Naha anjen nganduhan rekomendasi pikeun tempat foto anu pangsea Di Payunari Generbang Surya Kencana salah sahajana sae pisan kanggo latar foto. Hatur nuhun ngaluangkeun waktosna. Abdi Andri ngalaporkan langsung balik ke studio. Mohon pamirsa laporan ti Andri salanjengna Raka bade naroskeun ka salah sahiji patugas anu damel di Surya Kencana. Wilujeng enjing Pak, Popol, anjeunna tiasa ngenalkeun diri sareng naon tugas anjeun di dieu. Anjing abdi Aibtu Himawan, abdi anggota polisi anu nuju pospam Natal dan Tahun Baru di Surya Kencana Kota Bogor. Naon nu biasana diceritakan kanu datang salisa wisata? Kanggo anu bade wisata di Kota Bogor nya kanu sararea kedah hiji yaitu kade kedah mawas diri, nyimpen dompet, HP dina tempatna anu aman, teras terang tos ninggal tempat-tempatna, jadi
sarang saha tersesat. Kedua oge da kota Bogor teh sering hujan. Ya kedah siap sareng jas hujan atau apa-apa sareng payung gitu. Naon harapan anjeun pikeun semah anu datang ka dieu? Naon harapan anjeun pikeun semah anu datang ka dieu? Ya saiji menjaga kebersihan, nyatur juga jaga keamanan masing-masing, teras oge aja menikmati dengan tertib, aman gitunya, jaga gitu. Hatur nuhun Andri jeung Raka anu laporan lengkap di Surya Kencana. Tong hilap ngajaga kebersihan sareng taat kana aturan di lokasi wisata. Eta tungtung sinyalana perjalanan urang isuk ieu tetap sareng kami on Warta Tilu pikeun informasi metot sejen. Abdi Jahraulia jeung Abdi Larasati Riliandini tingali anjeun sarta boga dinten alus. Angkat tangannya di atas. Mohon hadirin di dia sareng abdi pembicara tamu satu. Jelajah anjing Bapak ulang. Ya. Jelajah Bangor loba nu gelis, nahakuna nu gelis loba nu bangor, asana mah ngarasa. Hai guys, jadi kita ngos-ngosan kebun raya. Katanya kita kirain 15.000 ternyata 25.000. Kita semua di belakang. Nih di belakang. Ini depan. Andre. Say hi. Gantengnya pacarku, gantengnya pacarku. Laporan lengkap di Surya Kencana. Tong hilap. Jauh banget, Re. Gimana, Re? Lihat ini. Aduh, keren banget. Kata Raka, deket. Deket dari Hongkong. Nggak tahu ya kita di mana tuh. Mengeksplor Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yeah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih ketawa mulu. Wait a minute. Who are you? Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Jauh banget. Akhirnya kita balik. Capek banget.
Panasnya. Panas banget ya, Lun. Orang-orang dimintain tolong. Isinya ganteng buat ya? Iya, Cok. Jalan.